Saya patarasan kieu ari urang persiapan bakal kanggo piduniaeun yang piaherakeun nah kedah seimbang atau nepi kedah anu dominan. Seueur jalmi nu ngawalar kedah seimbang geus batawazun teh seimbang di kami dipersentasekeun mah 50% dunia 50% akhirat. Tos ngarawaskeun da sang kitu. Kanggo dunia 50%, kanggo akhirat 50%. Teu nya sigana mah 88% dunia, 1% agama. Tapi kami ningali bahasa Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 77 kanggo akhirat mah bahasa teh wab tadi. Karena akhirat mah wab tadi carilah kejarlah bekalmu untuk akhirat. Tapi lamun kana dunia mana? Walatan satom poho kan orang jadi dibalik di masyarakat lamun kolot nganaseatan ka budaknya ujang neng kejarlah cita-citamu setinggi langit. Tong poho salat, tong poho ngaji. Dibaliknya. Aya gambaran jalmi ayeuna teh seueur dibalik mata